Ah, ngopi ah. Aduh, ngopi aing ka mana ieu euy? Aduh, biaya HP tadi kita kok ieu pohon apa kumaha lumayan lah sugan we balik deui ka dieu. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Anjir batuk ripuh. Kunaon mana teh? Aing si Bako. Emang si Bako kemana? Ka warung itu ka ayam geprek yang duit cenah mau pulang yang bayar hutang. Oh, aing ieu. Si Bako tadi nita ka urang ieu teh. Naon? Cenah meuli helm urang. Si Oh. Bako teh heuh. Heeh. Cager si Bako? Sager. Cager. Heeh. Tuh kepeda kamari mah bisi poho ka urang ge meuli helm kalau itu jadi. Anjing. Nah, ngomong si eta mah. Kamari apal teh? Kamari ka imah urang. Kan riugan deh. Tah teh. Pohoin wae eta kun mau berkat anjing balik teh. Terus kumaha anjing? Motor tinggalin di aing. Mata ku aing sugan we poho. Helmna ku aing dijual ka manehna. Ulah bejakeun anjing kela. Aing kabur duit ieu. Eta mah masalah mana jeung si Bako kan kadepnya bisi pohoeun apa teh ingeteun ieu kan ya. Heeh. Ulah bejakeun aing ngomongkeun. Cing. Capek euy. Anjing ripuh gitu. Lu capek. Naon? Kan tadi aing lompatan, lompat. Berenang motor, Cok. Oh, ini juga motornya. Arahnya goblok ah. Geus mende ya. Mende ya tadi aja geus 2 jam aing di dia. Ah, balik anjing. Ya, yang namanya Itu atuh. 10 kan. Anjing. Anjing semangat aing rubas anjing jeung dia mah. Dia mah anjing rubas anjing aing. Masih. Kadar 70.000 ge ngadagueun 2 jam anjing. Balik aing geus dagoan tadi. Korek anjing aing poho. Bahaya anjing. Kela yang depan hen. Naon? Aing di mana ya? HP aing. Anjing. Aing di mana? Wah anjing telepon be deh. Di dinya mah euy duit meunang HP eueuh. Karep bye. Cing.